Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bodak, setelah lahir THR euy. Can euy. Sarua atuh komo urang mah nu mere THR euy. Cuman lah nya nu geus cara lahir tah tong poho mayar zakat. Kedeung deui maksud teh. Lebaran bisi kapohokeun kaburu marudik maraneh mau di kamarana ya maraneh ya. Ai urang mah we di Kacicalengka nu deukeut lah. Lumayan aya mudikan lah ieu aya suasana macetan di Rancakek saeutik nya. Bodak aya naon di edisi ayeuna urang play ya video mimiti. Cus ah. Ieu saking kusieun aya sugan urang euy di Indonesia hungkul euy lamun ka masjid sok leungit sendal alus teh nya. Sarua tingali ieu di India teh di Arab nya sendal ge di talian kanu beuheung komo ieu mah leuwih parah euy. Asugan urang mah tradisi leungit sendal teh di Indo hungkul nya kana eta mah kearifan lokal. Kada loba nu ieu euy nu salah artikeun papatahnya ceuk ustad teh canak nu saena piceun awona. Tah ka masjid mau sendal butut nu sisirangan balik ti masjid mau karpil anjing mau karpil anjing jeung ieu jeung homiped anya anu hadiahna teh Tamiya anjing mau rorobotan. Sugandang di Indonesia gua ternyata di batur ge ningan tuh anjing sarua batur ge aya we sok leungit sendal mah nya. Oh cak cacakan di talian anger leungit tinggal itu leuwih ahli we. Benernya kieu euy lamun cek kata-kata bijak mah mending leungit sendal di masjid daripada leungit sendal di imah. Nah, jadi amun di masjid mah berarti maneh aya keneh ka masjid lah datang keneh ibadahnya, amun di imah belum tentu mah datang ka masjid. Anjing. Ramadan atuh ieu mah euy, bajing ti saha dia teh istilah aing poe deui. Oh, iya. Si ieu anu. Tapi ada WC teh nya araraneh tingali. Urang salut nanti si konten kreator ieu nya bisa neangan bisa nemukeun video-video WC anu araranehnya posisina tuh. Kumaha konsepna eta tinggal. Kumaha konsepna eta pareup-pareupnya anu hiji ieu kumaha deui. Oh heueuh. Aing bener. Malah aing salut, urang salut nama kasih ieu euy kanu ieu nah kanu keeh manggi konsep WC ieu ngumpulkeun videona di mana gitu euy. Bener penuh effortnya anjing tingali. Ayeuna mah jualeun tah mah euy. Tah sok eta rek kumaha ieu. Tapi bisa wae variasinya eta teh. Anjing. Bener kumanya tapi urang ge da ngalaman manggihan toilet aneh kitu di lemur euy basa bala urang keur aya digabung di komunitas lah sok ka desa-desanya. Pernah urang ge ngalaman lah manggihan toilet aneh kitu euy. Aya toilet bolosor teh malah aya toilet anu kangen pantau teh mah ciga kieu lah kurang lebih lah. Aranehnya anjing aing tapi salutna sih ieu bener euy. Sia di perguruan mana nya euy anjing. Bisa sharing kieu nya. Salut aing bener sih ieu euy. Aya anu kitu. Bisa sabari ngobrol toiletnya. Bisa wae kumaha kastanya euy anjing anu dihandap anu kasta handap cenah di luhur aya ku kieu anjing bener euy ngeunah celodom sabari ngopinya sabari ngobrol ge bisa eta ngabere gidingna kabayang anjing. Tapi bener euy urang salut urang konten kreator ieu lain kanu nyieun toilet nya mainna bisa ngumpulkeun video-video toilet teu anjing nu aneh-aneh kitu euy. Itu cuan kieu si Oni lain. Bener da di Bandung mah nya euy maksudnya bahasa hate anjing lah aja Persib mah keur dagang ge mung kalewat tingali anjing. Tita asup ka jero tinggal tuh. Geus memang ngilu lalajo can diborong tapi respect nanti diborong tuh cuan kina diborong.
Tuang-tuang. Dibawa ka imah deh pak di luar bisa aya nu ieu anjing. Di luar mah bisa aya nu mangul euy. Komo Persib main ieu mah mun di daerah Jawa Baratnya Persib main komo klub ngalawan klub gede pasti sepi si gang teh euy. Soalnya pernah tetangga urang ge baheula euy. Ngeur ngalawan Persija, Persib teh anteng we eta mah lalajo di jero imah beres main eta motorna eueuh. Saking ku sepi eta gang euy. Baheula urang heuh kitu di Jawa Barat lah. Kemungkinan Jawa Barat siga kieu ye. Di gang teh sepi mun Persib main. We tinggal tukang cuan kieu mun kalewatan. Geus sia di jero mang sabeda lajo teh. Lumayan lah saporsi ceban kali sabaraha urang eta. Geus katulungan lah sapoe eta nya ku lalajona meunang duitna ge meunang ieu ya aing ngomong naon pabeulit ye. Oh nya cenah lamun Kaget. Jokowi mah eta main reuas ku kasetrum anjing reuas ku kebijakan sorangan. Kaget, ya kaget itu aja. Heeh, kaget anjing Jokowi mah kaget kasetrum kaget ku kebijakan sorangan loba nu salah, loba nu blunder anjing. Kumaha si Wowo. Aduh, enak heran. Salah teh nyimpen eta nyimpen toko, ieu sako baju. Jadi kapan? Semit teu nya anjing rokok aneh. Lain dan semit ge euy. Mirip-mirip lah rokok cukayan kan. Jadi kapangi anjing teu puasa godin anjing. Ieu naon ieu? Itu aya nu salat tapi make celana ponok euy. Rasa acara panjang itu mah. Ceueuh cik kala anjing urang tempokeun heula barudak. Anjing mah teu ngeut. Euy nu ngingetan kitu euy. Kok diingetan atuh aja. Tapi itu aya nu nempokeun satu make baju hideung nempokeun nah can bisi jelema teh mabok kumaha anjing. Padahal udah nunduk ya. Tuh. Rasa Rasaan make celana panjang nya teh. pas ruku gerak rasa tubuh. Cik anjing hayang nempo kudu tepi ka akhir ieu mah euy. Lila oge salatna husu berarti euy si Mamang euy. Ngan disangka pasti jelema aneh meuneus. Salat make celana ponok tinggal itu. Lila euy. Sabar boraknya. Ieu kumaha ye ujungna ye. Udah ya. Cik borak. Tapi ka isuk itu tungguan itu teh. Ya, 2 kali aja. Tapi husu bener ieu. Salat teh tidak mencuri salatnya. Ieu alus lah. Iya. Anjing karek ngeuh. Tuh seuri nu di tukang seuri. Lain bere nyawa cik urang mah euy. Tareknya kan. Jadi we ti mimiti deui salatna bener euy. Sia meureun hayang buru-buru panggih jeung Allahnya hayang ngadoa buru-buru nepi ka poho si eta teu disarung. Teknologi membuktikan cik. Ieu gemak teh nya. Ieu pernah diajarkeun di sakola ieu. Gemak teh suara pantulan cenah. Cik. Jauh euy. Jauh kieu euy pipana euy. Cik suarana sarwan teu. Tapi dah kecepatan suara leuwih gancang. Koplok anjing sugan aing mah suara teh edek sarua he pek teh suara Prabowo anjing. Cik bodak tong nyobaan kieu nya. Leuwas anjing bisi nyieun batal sabaraneh anjing. Perkeun ah. Aing bisi batal euy. Nya ketawa ya cik kumaha ieu. Hareudang ieu teh hareudang cenah di luar hareudang panas. Tinggal di ieu ditatakan mah. Oh nginum. Nginum teu kuat si ujang bae lah setengah poe jang. Nu penting mah aya niat nawe niat puasa bae setengah poe ge euy. Satong kolo teh budak mah meni maklum nya. Ka eta ku ditatakan heula ku cae ku kopeah euy. Ih, nu bener segar jang ngibita euy. Ngibita ieu mah euy. Jangan masuk rumah kita loh. Naon ieu euy? Hujan di mana ieu? Wah, Nih, keluarga dekat di mana? naga tama sia euy. Orai anjir eta. Orai sanca eta mah euy. Ieu kudu kasih dika bebeja euy. Nu orang Banjaran teh ningan.
Kudu kasih dika tinggal panjang gitu orai euy. Ular. Ah, balik nu ular hungkul tewak cik urang mah anjing lanjut jorokan hungkul. Nya sanca eta teh euy sanca anjing. Ieu naon euy? Oh, ieu diudag ku polisi ye. Aya nu asup eta ngilu nongkrong euy. Api-api bener bisaan anjing. Bisaan trikna euy. Salamet duaan tah pura-pura nongkrong jeung nunjukkeun ka polisi. Ieu mun bawadakna lalajonya pasti dicap pengkhianat ieu. Soalna nunjukkeun maena salamet babaturanna teu tuh. Tisu. Ah, ieu pasti dicap pengkhianat ku babaturanna ieu anjing. Halo semuanya, jadi kali ini aku mau membuat roti berbentuk hewan lucu yang bagus banget buat Halus euy bisaan euy. kalau kumpul bareng teman. Iguana Semoga tuh. kalian suka ya Ini guys. jerona cacing. Bye bye. Koplok euy. Jerona cacing asli cigana eta euy. Hah. Seorang bapak penuh percaya diri ikut tantangan memanah. Cik, kumaha ieu? Bisaan, tapi emang ti awal emang ngeceng eta wewena si bapak eta mah cik urang mah euy. Kabayang eta tarang berminyakna soalnya nempel. Nempel. Aduh urangnya can dicukur euy. Bodak main dek hamin sabar kalebaran dek dicukur bodak euy. Pasti pinuh euy mun deukeut-deukeut kalebaran mah dicukur teh euy. Kurang presisi catuh teh eta tinggal itu. Cek urang mah make eta salah. Beuki jero ieu mah beak, anjing urang curiga beak euy. Hayang ciga di kobuser kumaha ieu teh? Beak airna mah euy. Anjing sayang ceurik na si baparang sayang ceurik satingali. Nah, anjing ciga Darto helm man. Anjing tak kieu euy, saha cukur teh euy kudu kanu langganan, amun teu langganan mah teu apa posisi hulu euy. Tukang nangis euy beak euy. Aduh nyanyi, bodak urang can dicukur rek dicukur ah. Kaburu pinuh tukang cukur euy. Alah, manuk eta euy. Headshot ieu euy. Tuh PCR tuh. Karunya euy. Manuk ieu hibar di waktu yang tak tepatnya. Kacentang ku kiper euy. Ya kartu merah mah kiper euy. Soalnya nyentang manuk teu boga dosa ieu euy. Karunya euy. Baiklah, da salah manuk ketang bet ngaliwat di lapang bola. Si bro terlalu asik main HP sampai lupa tangannya sendiri. Maksudnya kumaha anjing poho leungeun sorangan aing teu ngarti euy. Maksudnya kumaha anjing nempe ka poho leungeun sorangan ieu teh. Wah. Jika Sri Mulat anjing. Jika Sri Mulat dia asli. Beleguk anjing. Reumas ku leungeun sorangan. Ala-ala sih. Beleguk kabeh. Atas nama bela si kumaha ya nu nganteur naon. Bener Mas. Cengot sih kasir. Rekomendasi mocktail yang enak kira-kira apa ya Kak? Pink flamingo. Oh aku boleh Kak, pink flamingonya satu. Aku boleh minta pensil sama penghapus gak? Oh, aku butuh sih Kak sebenarnya buat ngapus masa lalu Kakak sama nulis masa depan kita. Masuk. Cengos. Nggak ada. Semoga bunga ini bisa bikin Kakak bahagia. Alah bener bah namanya. Skenaonnya ieu ke di bus ye. Anjing ieu ciga jape euy. Palawur aing teh. Ah, salah nyepeng anjing. Salah nyepeng euy. Jadi wusnya. Ieu wus ye euy.
Anakna ieu kudu fokus euy. Yung si empana di we cai ngebul-bul lepaskeun nya. Cieuna resep emang da ganteng meureun. Tuh, nempo deui. Ieu mah. Oh gitu bodak lah, beak euy episode ini mah. Teu karasa pokona mah lebaran kedeung deui nya. Teuing aya dek aya naon nya urang lebaran nyen konten khusus lebaran gitu. Tapi videona can meunang euy. Cik maraneh lah komen diketik di kolom komennya atau mere referensi tah pin komen ieu tentang lebaran mah. Kirimkeun we nya. Tong po di like, di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.